sedih jadi hayang seuri na si Uten euy. Uten kan tadi Om Uten di bumi Om. Heeh. Kan ya buktina ge Om keresek masih di Uten nyeta si mi nog sareng kop ay Om. Watir euy. Ditemukeun keresek teh punya bukti jiga nama eta teh. Uten datang ka dia Om ditolak Om. Ditolak naon? Sur si Udin Om. Om Udin. Sur Om Udin Om. Ditolak kumaha ditolakna? Oh, ten maneman tong ka dia masih kupluk. Si kupluk. Oh, ten kan tengartos Om. Eta naon cenah? Usarudin teh, Uten lamun nereka masjid mane kudu sunatan heula kitu. Oh. Suruh ten naon tadi Om, kau ten nyebutkeun kupluk. Pok na teh Om, cenah ten danu can disunatan mah kupluk. Lamun anu geus disunatan lehem. Helm. Aing mah. Gelo si Udin deh. Mana si Udin ayeuna? Itu Om, nu di warung. Naon si Udin teh nyare ka masjid tapi mana ka warung? Susumun Om, aweuten ge aneh. Nah, cente Om, nyare ka masjid tapi Om teu ka masjid gitu. Jika jelema somplak pisan, beletok teh neke ka uten Om. Saha? Si Udin Kumil Om. Si Udin Kumil. Tungtun orang teh tudukeun mana sih teh karena parusing otak dina sirah datang teh kadinya si Udin teh kena gue di warung si Udin nunjukeun Om tuh si Kumil Kubid Om tuh si helm Om cicing Uten. Langsung kurang ditanya Din wah Din naon mana naon make jeung kabudak tadi nolak ka masjid. Urang mah konsisten Den. Konsisten naon maneh? Maneh ge teu ka masjid jeung nolak budak hitung-hitung diajar we. Ai na urang mah kapola ge sok ngomong Den. Ngomong naon maneh? Ten tadi dihina Om. Cicing ten. Ten tadi diteke Om. Mun teke deui suku mil. Nan maneh Ten sebelen urang menyarek teh urang boga pangabisakan ilmu budak nu can disunatan mantong waka ka masjid. Hitung-hitung diajarkan bae atuh Udin nae maneh. Si eta juga ngajak gelut. Sok sia. Si Udin bari lompat nyebutkeun sok teh euy. Kemana mana Udin? Isuk gelutna aing mah ena mah leuleus. Om, mun teke Om. Isuk ten cenah ngajak gelutna. Enying di gelutan kom. Di gelutan isukan. Ayo ten urang ka masjid ah. Uten jeung Om. Nyayu urang ka masjid buru-buru abdas ka buru abeak adana. Langsung urang teh ka tempat wudu euy. Abdas si urang jeung si Uten teh nya diajarkeun kan bae. Heuda si budak leutik keneh can artina naon. Kudu diajar. Om Uten ngilu ka jero uyos Om. Nya hayu ngilu ka jero teh naon. Bae Uten urang mah paralun we da Uten rek diajar kan. Semua Uten yang diajar. Da Uten masih kena kuplukan lain salah Uten Om. Salah si bapak ta mah. Nya bae-bae tong ngomongkeun rek ka masjid banyak ngomongkeun kolot keneh. Hayu. Supulang ka jero aing sabdas teh nya. Salat teh urang teh jeung si Uten tutur-tutur urang we mana teh salatna teh. Kencangna carita mah beres salat teh nya. Keluar urang jeung si Uten duaan, ngajanteng si Uten teh. Uten bingung Om. Bingung kunaon ten? Cuman pam Uten ka bumi pasti Uten diperdaya deui Om. Kan serigalanan can tuntas emosi na Om. Bingung urang sedangkan urang mun ka imah oge joy urang baringung urang teh kumaha sikap urang ninggalikeun bapak urang da karunya gitu. Geus teh nama kieu lah. Sarua Om Deni keur boga masalah di imah aya siapa jeung si emak keur rarungguan. Om Deni teh hoream da geus beres Om Deni mah bieu diomongkeun segala rupana. Beres Om. Beres Om mah. Uten mah acan Om. Kumaha tuh Uten dianterkeun? Ulah Om, kayak si bapak bakal denger deh ka Uten ku sapu. Sieun si Uten teh joy. Ten, ana mah geus kieu urang sare di masjid deui ah.
Hayu om lah dauten boga bekal ieu kan aya mie aya enog aya kopai aya om mana Tinggalin di imah. tuh om cokat teh lah yuk Mung urang meuli ten. Nya urang teh loba dongeng jeung si Uten teh asup deui urang teh ka tajuk. Di buruan tajuk gede euy joy lega aya papan kitu nya ngampar resep. Dieu ke jeung si Uten di dinya euy bade ngadongeng. Baceprot teh nabeuh si Uten urang teh seuseurean dua anjing si Uten. Tepikeun kareup si Uten teh sare di dinya teh. Urang ge sarua atuh joy. Istirahat dina penting eta di tajuk. Gancangna carita joy urang kahudangkeun kudu ngaji pas subuh. Wanci jam 4 kurang teh saya nu ngaji mending ngara kacak batin ka si Uten urang jadi nyaah. Jadi deudeuh hiji budak leutik anu geus diperdaya ku bapana. Kurang teh geuingkeun si Uten teh. Ten geus subuh ten urang salat. Memalan bari nguliat si Uten. Ten hudang urang salat subuh. on Si Uten tadi geuingkeun teh kana tuluy kerek. Aduh si Uten tinggalkeun buru-buru we kacai abda seula salat teh urang teh bareng jeung batur. Si Uten mah ngagebra di halaman mushola. Kencangna carita mah beres salat teh nya. Aya watir nu paling jero pisan ningali si Uten. Dina hate mah aya joy urang teh ngara kacak batin. Da si Uten teh salah sahiji budak anu diperdaya ku bapana. Padahal ari budak mah cek paribasana kumaha didikan kumaha ajaran gitu. Gancangna carita joy wanci jam 8 isu-isuk haneut moyan karasana. Ditingali ku urang si Uten ngagebrak keneh sare. Geus kitu si Uten digeuingkeun ku urang. Uten? Iya Uten. 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 Hudang Ten.